Ayeuna aya dina naros cenah. Abah, ari babasaan teh jeung paribasa teh naon? Tah ieu mah sakaterang abahnya singket we. Da mung ieu nu abah terang nya ari babasaan nyaeta ungkara winangun kecap kantetan kecapna atawa anu susunana geus matok tur ngandung harti injeman nya. Nya contohna teh kieu hampang birit nya tos tarerangnya ari hampang birit teh naon hartina. Hampang birit teh gampang dititah nya lamun dititah teh kaleket langsung gitu. Eta babasaan contohna hampang birit. Ari paribasa naonnya? Paribasa mah pan sok geuningan aya paribasana teh cenah nuntut ilmu dunya siar. Nya paribasa mah ungkara winangun kalimah anu kecapanana katut susunanana geus matok. Di sana ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hirup manusia. Paribasa nyaeta sekali deui nya ungkara winangun kalimah atawa anu kekecapan katut susunanana geus matok. Biasana ngandung harti babandingan minangka siloka lakuning hidup manusia. Aya nu ngaliwat deui. Contohna paribasa teh lir bonteng ngalawan kadu. Nu lemah ngalawan nu kuat. Maseur pisan. Sok dipilarian lah. Nya di search aya nama di search di abah Google. Seueur nya. Itu rupina ngeunaan babasaan jeung paribasa.